Biasangan dika kau dari lisan makatan atra pertela sungkan penglima. Pak Dede itu jangan kumujangnya Pak Dede. Ulu. Cagoy, cagoy. Kumaha sepuh? Abong geus lokot. Ai geus kolot. Umur beuki dieu lain namahan sabenerna mah ngurangan. Catri. Ceuk paribasana mah nambah dewasa teh nambah umur. Tapi anu pasti mah nyaeta ngurangan jatah hirup. Kula baheula mah heureul kesenteng. Panon masih keneh awas. Awas. Birahi masih keneh tingina atuh beda jeung kiwari. Nyata sepuh mah benten atuh. Loba anu karasa ceuk paribasana geus loba anu ngajemput dina mangsa kiwari. Panyakit-panyakit bede ulu ucu. Panyakit bede kahiji bodoh, kadua bolot, katilu beler, kaopat teu boga duit. Sami atuh kos abi. Ari teu boga duit mah teu ngora teu kolot geuningan. Nya sami wae sepuh. Ulu itu incu kula Arjuna panengahing Pandawa ide yap ka dieu ka payung linggihna. Waulan kula eyang langkung ti payung sejak nyangakeun semah pangabaktos ka hunyuk eyang kasangaku. Nuhun bagur. Sembah pangabakti mudah terima dening tangan kiwa loro lantengen simpen pulonge ati sapucuking rema pun tehing mastaka bagur. Teu kaop disereudeg ngomong saeutik jol eungap nyedek kana angen. Ditarima bagus 1.000 nuhun eyang. Kali kawis rupinan tendarwe kaluputan boh pilih. Putuh panjenengan kirang tata kirang titik duduga priyoga celogok tebih tina kasopanan nyungkeun dihapunten. Bag-bagan kasalahan urang pada saling hampura. Sabab urang sadaya kudu ngarumasakeun yen manusia teh gudangna salah. Paribasa baheula memang natra cenah manusia teh makhluk anu sampurna. Tapi sok sanajan manusia disampurnakeun budi pamilih akal rasa jeung perasaan anu pasti, tapi manusia teu boleh kena ku bodoh, poho, salah jeung malang. Leres penganika bujeng-bujeng jelema anu aya di handap kastana dalah pamimpin negeri oge loba anu bodoh poho salah jeung balang. Laras. Ulah nuduh nu jauh ulah nyawang kanu angang. Pangalaman Pandawa dina mangsana sababaraha ulas taun ka tukang. Daek diajak main judi main dadu ku sakuni di Astina. Kapangaruhan mimiti dibere menang. Ari menang teh tarohana ngan saeutik mimiti ti 1.000-an naik ka 10.000. Ti 10.000 naik 10 tikel jadi 100.000. Ti 100.000 naik dari 10 tikel jadi 1 juta kitu jeung kitu. Nepi ka hidup kasep Arjuna
sakadang Pandawa bageur narohkeun jabatan narohkeun kakawasaan beh dieuna pamajikan kalakah ditarohkeun jang maen dadu nah eta manusia teh leres pangandika rumaos sadaya-daya putuh panjenengan sareng anu sanesna para kadang Pandawa ngarumaoskeun lepat kabaraman bodoh pokok salah jeung balangah teh memang kadampal ku diri sorangan eyang nuhun ari itu saha cinuduk di juru drum aspal gitu eta teh uningakeun eta teh Kakang Semar ulu si olot geuning Semar yap ka dieu kapayung linggihna sakata jeung kaula kalakah beuki samutut pipi gitu tapi kagendut gitu Kakang Semar biasana oge jelema nu geus kolot mah meotan awakna teh nah Kakang Semar mah kalakah beuki bangkelu gitu eta awak teh buheukeun nya kitu jisim abdi maka hiji pola makan teh dijaga ulan jisim abdi mah tara neda seblak gitu sumuhun da seblak mah istilahna dahareun anu bahaya kanggo sepuh model jisim abdi mah anu kaduana nya olahraga pagi we jisim abdi oge di babakan Cikao teh sareng palurah enjing-enjing teh lari pagi sumuhun ari palurah malari ari jisim abdi mah lumpat ka tukang baso ulah sumuhun katamih deui si cepot si dawala si gareng ayeuna teh nuju rajin pulak-pelak di lemur teh melak sampe melakui kitu sumuhun panginten jisim abdi teh unggal dinten teh kitu neda teh leuteun kampung leuteun tradisional da jisim abdi mah percanten ari leuteun hasil alamah kajaga kualitasna kanggo kasehatan kulana eta kaduana kitu jauh tina bahan kimia anu katiluna memang jisim abdi mah beuki dieu teh beuki kolot teh resep mukaan sosial media gitu sumuhun resep nga-wifi tiktokan abdi mah live tiktok gitu sanes naon ieu mah milari hiburan kitu di media sosial teh ka hiji milarian hiburan kaduana panginten jisim abdi mah milarian informasi anu terkini up to date ceuk paripaos mah ulah katinggalin zaman sok sanaos tos sepuh tapi panginten ari wawasan mah kedah nuturkeun we kumaha zamanna sumuhun atuh dina TikTok oge seueur anu geulis ulan sumuhun janten jisim abdi teh refreshing we panon teh teu oleh cekas atuh batur mah 1000 tahun teh jisim abdi teh yuswa teu kaetang bulan aya kana 1000 tahun langkung panginten teu aya sasamana di dunya tah panginten jisim abdi mah eta we sumuhun anu utamina mah jisim abdi tara nganyuga hutang ka Bank Emo kitu sugan jisim abdi ngadepo sakali tara deui janten pikiran teh kajagi sumuhun da jalmi ayeuna mah kitu we boga duit leutik ngadepo majarkeun teh investasi padahal mah eta teh meulit kana dirina sorangan alus pikiran jeung prinsip hirup jisim abdi mah kitu we sering diskusi sareng Bapak Jajang Kurnia sumuhun Bapak Kepala Desa Kadumekar eta teh sok sanaos anom keneh tapi pangartosna mah luar biasa
kacintana ka masyarakat, kacintana kana budaya Sunda teh luar biasa. Sumuhun. Syukur. Ari anak salira si cepot si dawala si gareng dibawa ka dieu. Aya di luar. Cenah ka jero atuh ka dieu. Ulah teu sawios. Si cepot mah lamun dibawa ka jero sok meakeun keler manehna mah. Dahar ranginang teh lain ranginangna hungkul ka keler na dibawa teh dijual ka itu teh digandekeun. Ngapunuk dina keces tuh. Jual keluar we teh. Astagfirullahaladzim. Beuki kolot teh lain kalakah beuki tobat, beuki bager ingat ka akhirat kalakah suudon we kana. Sidikan ti imah keneh cepot lamun maneh kahajatan atawa ka tempat anu loba dahareun kop ku maneh hakan dahareun anak kelerna bawa ka imah kitu. Eta teh pandita ku si bapa. Ger kari-kari nuduhana. Serahkeun bapa teh ku aing. Ari bapa bisa diserahkeun teu? Komoal? Sugan teh bisa. Waduh, mun urang mah bapa teh euy. Sakitu ti jalan keneh tadi di jalan ku dewek diharebosan Pak omat ulah dibejakeun si cepot datang ka dieu. Lainna naon dewek teh minggu kamari balik ti dieu ti Sabtu Rengga. Mawa dompet nu pandita dewek teh euy. Ari sugan teh lain dompet pandita. Tadina dewek teh balik ti WC. Ari ningali kana tekas aya dompet warna beureum eueuh nu nyepeng eueuh nu boga eueuh jelema sasaha dibawa we ku dewek ka imah eta mah ngamankeun kitu diamankeun dompetna mah ngan eusina dibeakeun ku dewek teh ketang dewek mah percaya ari kangaranan pandita mah luhur ilmu jemar panalar suwi ku pangarti tohaga ku pangabisa asak hampura moal ngabalakakeun aib batur Gusti nu Maha Suci wae nutupan aib manusia oge kitu pandina salat teh aya doana eta teh ya Allah tutupan aib abdi tuh piraku pandita mukakeun aib batur pan teu logis Cikeneh minggu kamari si cepot balik ke dieu mawa dompet warna beureum puluh pantesan si goblok teh minggu kamari mere duit ka aing 200.000 Boga teh bisnis. Selamat malam semuanya. Daramang sadayana Aya panges. syukur atuh ari daramang mang mah. Kuring. Ya seperti kemarin Cek Menteri Kehewanan mah berak-berak saja kuring teh. Lamun si bapa nanyakeun dawala di mana keur neangan anu geulis gitu. Da ayeuna mah nu geulis loba nu bangor. Nah hakunaon nu geulis loba nu bangor. Nah hakunaon nu bangor loba nu geulis. Sigana mah ngarasa asa aing hade rupa emang di marana atuh sa teh emang. Haduh, astagfirullahaladzim garaneng anjing teh. Ada apa sih? Kasar. Nyahamplas. Ya atuh kasar mah sapi. Ngenalkeun hareng anak pang. Pang goreng patutna. Jelas. Hareng subuh-subuh digoeng-goeng ku si bapak. Dititah milu ka Sabtu Rengas. Aduh. Sakitu hareng terek usaha di imah teh. Hareng teh ayeuna mah live TikTok. Dagang beas. Dagang beas di TikTok sugan aya nu meuli kitu pete eueuh.
sugan aya nu ngegip gitu. Aduh. Pejakin ka si bapa lamun aya ranginang alungkeun ka anak ka dieu gitu sih aya kaingetan. Sorangan itu kan. Lamun aya saweran transferkeun ka hareng gitu. Aya rokok ge pasti ditepikeun ka hareng. Gusti nu agung sakitu di laluar nepi ka garandeng kitu komo dibawa ka jero ta si kunyuk teh. Moal teh ngerak. Nyerakeun boga anak teh kaduung teu dimutilasi pas lahir. Syukur ka kersana nu maha agung dina mangsana kiwari kasono anu pogot kanyaan nyaliara dina bayah kula teh kanu jadi incu geus kaubaran memang dina mangsana perjalanan hirup Pandawa pindah ti alam budak ka alam dewasa teh teu katalingakeun ku kaula salaku sepuhna salaku luluhurna berat karasana narima kanyataan cenah Pandawa kabelenggu ku hawa nafsu milu kana lingkar perjudian main dadu dina agama boh dadu boh naon oge kaasup eta teh judi judi jeung agama diharamkeun ku nagara dilarang sabab ari judi teh lain usaha eta teh pangadulan anu nuntun diri ngagebruskeun diri karena jalur katunggaraan hirup sok sanajan menang juta-juta sok sanajan untung miliaran tapi lamun hasil atawa prosesna ngakhianatan batur dina prosesna ngadoreksakeun batur ngarugikeun batur moal manfaat bujeng hingga jang sasama hirupna dalah jang dirina oge jauh tina kamanfaatan. Wah, pantenan. Ceuk paribasana ari meunang mah eta ngan ukur samentara. Tapi tingali karena hukumna pangeran ratu moal ngahukum pamarentah moal nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri. Tahayeuna geus kasorang jeung karanapan ku hidup Arjuna kumaha peurihna hirup kumaha sangsarana manusia cicing di leuweung luwang liwung dahar ngan ukur pupucuk kandang daunan jeung bongborosan sarek digembrong reungit bari tilam lain ku bantal tapi ku batu harapan yang di dieu pamugi sagala rupa hal anu karanapan ku hidup sakur ku Pandawa pait peurih jeung sajabana sing jadi kamangpaatan sing jadi pecut sangkan hirup bener jeung bageul manusia peryoga hirup bener sangkan jadi maung dupi maung teh anu cicing di leuweung kitu ular anu belang kitu lain maung di dieu lain satu tapi maung teh manusia unggulan manusia anu dijagokeun manusia anu leuwih ti batur anu punjul batang manusia anu sejen naon kuncina takwa estuning paningali pangeran ka manusia rekep dengde papak sarua tapi anu ngabedakeun antara manusia jeung manusia teh keimananna anu dibungkus ku takwaan
dawuh timalan leres pangandika Maka yang bener pisan eta ceuk pandita iman dibungkus ku takwa saacan eusi teh beneran cangkang hungkulnya cangkang jeung eusi teh kasida pentingna mata dewek make we ngagugulung cangkang heula kewe eusina menuturkeun barangna heula ka kara konsepna yang eta kapun lanceuk ulah gandeng kuring keur fokus kitu ngupingkeun mah wanita kuring mah rasa pisan lamun aya nu ceramah jero teh cok nyerep pisan nyerep kana kerah kitu meni panas ieu ceuli aing anjing teh ngadenge pandita ceramah aduh asa panas hate asa kaduruk coba sia eta hareng mah ratu ya ayeuna mah bujeng hingga ngingetan batur ku dalil-dalil ayeuna mengingetan diri sorangan we hareng we sok aya ngingetan dina HP teh Shopee Pay Letter gitu cicilan Bang Emok ngawean nelpon mah enggak poe rapeng ya aku laku leres pangandika sok sanajan hidup geus lulus tina nyamurna teu kapanggih sabab disirep tuh ku si olot leres pangandika tapi priyoga hidup salaku bagian ti Pandawa aya hak keneh hak waris di negara Astinapura leres pangandika bener leres tahayeuna yang rek nanya ari hidup rek iraha nagih hak kakurawa nyaeta warisan hidup nu aya di Astina nyanggakeun sadaya-daya saleresna mah pun lanceuk Kakang Werkudara utawi Kakang Bima parantos angkat ka nagara Astina geus indit parantos jeung saha jeung nakula sadewa jeung Yudhistira sanes tapi Kakang Bima angkat mung nyalira nya urang naha teu dituturkeun ku hidup kaula rek milu oge kalahkah dicarekan kaula rek indit oge kalahkah dibaeudan kalahkah diseuk-seukeun rupina Kakang Bima mah dasar Kakang Bima teh adat kakurung ku iga nafsu kakukudug amarah teu kawadahan perjuangan anu luar biasa niatna kawanina teu gimir teu sieun teu honcewang teu hariwang teu neungludeng hanteu ringrang memang eta parantos janten prinsip kahirupan Kakang Bima salila kaula babarengan sareng salirana alus tapi memang lain nyalahkeun Bima atawa kumaha kangaranan kolot kanu jadi anak kolot kanu jadi incu kangaranan hanya akadeudeuh kaulas kaasih masok timbul rasa koncewang hariwang jeung sajabana iraha Bima teh inditna tadi dina mangsana tengah wengi uluh bejakeun euy juragan Bima rek OTW kana Grab teh waduh mah euy ku dewek teh dipesankeun Grab mobil Avanza tu asup urang euy bujeng asup kan asupna teh cokorna we hunggul
eta oge belah katuhu hungkul acan belah kenca pesan deui dewek teh mobil anu rada gede kana elap kana kahulin euy kadewek teh nitah bot kakat heula tah korsina hijau puguh ceuk dewek teh diasupkeun we ku dewek teh kana truk juragan Bima eta ge kalaka ngajungiring awakna ti kaluhur bak truk teh atuh ngan ukur saping pikeun juragan Bima tungtungna we juragan Bima teh indit we leumpang uluh mudah-mudahan we Bima teh sing aya dina kasalamatan sing aya dina kabarokahan sing aya dina lindungan pangeran anu murbeng alam amin 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 satadina we eyang teh hariwang atawa panasaran kanu jadi incu para Pandawa naharek nagih warisan atawa kumaha tapi geningan ari kitu mah Bima geus init ka Asinapura geus regreg eyang percaya ka Bima para Kurawa sok sanajan kuantitasna atawa loba aya 100 urang tapi eueuh saurang-urang acan wani ka Bima Bima bantengna Pandawa moal aya nu wani bujeng hingga panggih jeung jinisna bujeng hingga gelut jeung jinisna dalah ngadenge sora atawa ngaranna oge batur teh geus gimir leres pangandika ayeuna mah urang dagoan we Bima sugan jeung sugan enggal sumping deui atawa mulih deui ka dieu ka Saptarengga kari-kari aing geus janji pirahu kudu udar Salir janji pirahu. Pirahu kudu salir pikir usiaki aduh nah ari salira atuh kalahkah nyanggupan nyalakeun sia aing sanes kitu cedok sia aing tu menta tanaga sia aing reka pupak lu bisa sorangan ku aing dipupak aing sagup aing lalaki percanten aing satria percanten Walayan dipika kimir punya iraha Bima eta hidup nyanggupan tadi iraha rek ngabubak moal diisu pagetokeun ayeuna aing rek sora kalas bertani aing bakal ngidit kalas bertani aing bakal ngapubak supaya dulur-dulur aing boga tempat anu beunah di astina uluh aing datang ka dieu rek benta doa restu ti si Aki jeung ti indung aing Gusti nu agung dasar nafsu tapi memang ieu geus jadi adatna Bima nyasok Bima ku eyang dipaparin doa restu doa eyang barengan setiap lengkah hidup nuhun Aki sok geura ini juga lumaku bral geura lumampah tapi ulah poho penta heula doa jeung restu tilu jadi indung leres gua hiji aing ayeuna rek init supaya Pandawa bisa kewat-kewat ngacedog di Asinapura teu ngontrak nya bayar kontrak wae sok dege usia ini kumaha aing bakal ngapubak leuweung alas bertani nyorangan
lamun bisa sioget datang bawa itu kolotu Kakang Semar Hege Ya eta tah. bawa si Cepot si Astra Jingga selama manehna teh tukang nyerang hujan Ya. Dan gagal wae. tara gagal si Cepot mah gagal so teh di Banten we unggul Sekali di dinya hungkul. Ya. aing rek idit ayeuna permios tim abdi kumaha kulan wayahna sarua tuturkeun bawa Astra Jingga dawala jeung gareng oh sumuhun Iya. sumuhun insyaallah di sim abdi bade mios panginten ayeuna sok Sok. nitip incu kula sumuhun insyaallah kulan Ada. sumuhun Nah. kulan Itu tanya orang. nah ada tengah gerewan oh manawi teh nyalukan di sim abdi Ada. sumuhuna kupingan teh tadi mar ieu duit saurang sumuhun rupi nama palurah panginten eta teh Ya. sok nitip anak incu kaula sumuhun Ada naon? Awas. Yang barang Arab tuh. naon iya korek tinggalin Bensin. Butuh hai kalau rumah. Assalamualaikum waalaikumsalam sampurasun rampes Kumawa. eueuh kapakaan pisan mun urang mah mere 20.000 majang ongkos Jauh gang Ah, hari Mahapandita aya di jero kitu aya, Kang. dewek terek minta doa heula sakalian rek minta cai Kayaknya anu keula kesepuh matu. Si Assalamualaikum ada. Dekat terang abah. Assalamualaikum waalaikumsalam kalahkan ditembalan ku sorangan geura Wah, emel. sawios abdi ieu lebat kulan sok ka dieu Ya, suka jero Kang. Aduh. cuy nyanggakeun semua pangabaktos kulan ditarima nyuhun atuh ari dompet kula mana ih tinggalin nu mawi ditu maritis nah geuningan salira uninga abdi mau dompet nya heueuh pani dieu caya CCTV atuh Karekam. ari CCTV teh naonna sisi gawir kulan Beda deui atuh. Mantap. naon ka dieu abdi teh da sono atuh ka salira sumuhun ieu masyarakat tenan we bade unyuk-unyuk itu bade pamitan di sim abdi teh bade mio setiap panan nyusul juragan Bima ka alas mertani saurna teh nitip incu kula sumuhun Ya. Ini tuh. da abdi mah biasa oge dititipan helm gitu Aduh. sawios lah enak dititipan juragan Bima oge Biasa sumuhun nitip. panginten ka alas mertani teh seueur anu dagangnya nya heueuh atuh di jalan mah loba anu usaha anu dagang sumuhun abdi mah resep teh kana martabak manis ulah kitu-kitu martabak telur kita mah jajan sebelah wae abdi mah Aduh. kitu-kitu baso weh sumuhun kata mah cilu digulung di sim abdi teh sumuhun kata mah deui abdi mah pami lelumpangan teh pan sok boring gitu Aduh. bosan gabut Naon tah? tah di sim abdi masuk ke YouTube bulan balik TikTokan gitu dah abdi teh peryogi kuota saja jalan teh sumuhun ayeuna kuota XL teh 20.000 sagiga teh sumuhun Udah ada spot. naon kitu dah kula mah teu perlu nyaho kana eta perkara ieu mah sekedar info ieu mah sumuhun Beritahu ieu. ngawartosan unggul gitu dah panginten di jalan teh seueur anu dagang Konten isu. nya heueuh komo di parapatan mangringan alah di Purwakarta geuningan seueur anu dagang nasi goreng Acan sate. panginten anu dagang teh kada dibeulian nya heueuh piraku rek dipenta atuh ari sia sumuhun leres pisan panginten pami di peser mah kada ngangge artos nya heueuh piraku kudu ku daun sia teh Nitina ieu. astagfirullahaladzim Makan. ieu jurus ngoloain can mati Ya cingan cobaan deui Kang. ieu mah bade to the point we kulan abdi teh bade nambut artos Langsung we poksan saya mah.
Oh dek pinjem duit sok sabaraha 100.000 bulan seueur. Oh 100.000 kela Sugan aya. kela sugan aya di saku. Deh. Geningan ngan aya 50.000 na ieu. Kitu ayana nih. Mana bulan? Ieu. Oh sumun teu sawios ngan aya 50.000. Oh ieu atuh bawa ieu. Sumun abdi namun silang. Ya kitu. Pilih kitu abdi teh. Hoyong jajan sok tatos. Keur di jalan lumayan. Nyuhun bulan sumuhun. Iraha teh abdi kada ka dieu deui. Naon cenah? Dek naon ka dieu sumuhun. Bade pan sare teh kaungan hutang ka jisim abdi teh. Kela. Asal lieur ya. Nah jadi asal lieur kiasa mali pan maneh anu jeung duit sumuhun abdi mah namut artos. Gana mut artos 100.000 ku salihari pahisian 50.000. Tah nya 50.000 ka 100.000 teh kirana 50.000 deui. 50 deui. Tah berarti salira teh kagungan hutang ka abdi 50.000. Tapi nya gitu kan. Benar tapi Aing teh jelema kuliahan mah heula eueuh. akuntansi. Hitungan jiga kitu. Ari salira. Kieu nya. Jelaskeun deui ku akang. Abdi teh namut artos 100.000. Nembe aya 50.000. Jarak antara 50.000 kepada 100.000 itu adalah 50.000. Betul. Artinya salira itu mempunyai hutang kepada hambamu ini sebesar 50.000. Tak iraha abdi kedah kadiri ngabantu 50.000 na. Benar. Si kelo sia. Geus sakalian ya tah 50.000 tah. Geuning aya kan. Mending teh gede wadul ieu mah tadi teu aya ngan 50.000. Tah ari kitu mah pan abdi namut artos 100.000 teh tos punah. Salira teh kagungan hutang, ponya kitu abdi oge teh bukan hutang kitu. Eta namanya. Si kelo sia. Nuhun kulana jung bae itu sia. Nuhun. Kin pamitos aya artosna ku abdi disangakeun ka Indomaret kulan. Sumohun. Geus ini kitu susul.